Anak Aris Arya kadari teh erek naraon erek ngarobrol mungkul lain ampura. Oke, ku abi dibacakeun nya ieu anu bade ngaramar di dieu teh nyaeta aya tiluan Ujang, Asep, sareng Neneng. Tah ayeuna saha nu rek dipayun? Abi Pak Asep ti Cindog. Cingan ieu nama Asep alamat Ciendog hobi lang layangan pengalaman gawe di togel tenu terakhir begal. Eta mah Pak cuman sampingan mungkul. Selain jadi pegawai pabrik maneh kudu loba kabisa di dieu mah. Cingan Pak naon wae eta teh. Nu kahiji maneh kudu tangguh. Wah abi pisan atuh eta mah Pak. Yeuh geura tingali. Kieu Pak lain kieu. Terus kudu kuat. Tah tingali Pak awak urang teu kuat kumaha ja kieu Pak. Katilu berbakti ka orang tua. Aduh karunya mah ieu mah heula Asep eta dibawa ti mana? Mau urang pati bawa ka dieu kan? Hampura atuh jang urang nginjem heula. Maneh botak saha aing teu kenal jeung maneh. Sok cingan Pak naon deui aya deui teu. Tah nu saterusna maneh kudu bisa mawa mobil. Bisa teu maneh mawa mobil? Kieu lain Pak kieu. Maksud urang mobil anu bisa dipake perang. Oh mobil tank wajah kela tuh daguan Pak mobil tank wajah mah. Kieu Pak lain kieu. Nu saterusna kudu bisa naik pesawat luar angkasa. Kieu lain Pak. Kudu bisa ngajinakeun buaya. Kieu lain Pak kieu. Buayana candahar. Maneh sebenarnya nu paling penting mah ngajinakeun calon mitoha. Pak gampang atuh mitoha mah kudu kieu yeuh martabak 8 rasa rasana aya 8 mitoha mah moal nolak komo deui martabakna buatan anak presiden geus pasti eta mah emangna daekeun eta calon mitoha dipecat jadi warga negara Zimbabwe. Tah ngajinakeun bom bisa teu? Siap 86 komandan. Mana ya aduh nu biru nu berem nu biru nu berem nu berem nu biru nu berem nu biru nu berem nu biru Hade euy maneh bisa lewat ujian tahap pertama. Nah ayeuna tinggal tahap kedua nyaeta ujian anu selanjutnya. Ras terkuat di bumi. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal.